Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minangka ngiring ngareah-reah mieling poe basa indung sadunya. Sim kuring bade ngadongeng. Judulna Si Kabayan Nyapih Nu Pasea. Kacaritakeun di hiji lembur aya nu hajat. Sanggeus ondangan bubar, ditepas aya keneh limaan. Anu keur parasea, maranehna parebut bakakak hayam. Anu limaan eta teh nyaeta Palura, istrina Palura, anak Palura 2 sareng tua kampung. Keur parasea kitu lah si Kabayan ngaliwat. Ceuk Palura, tuh kabeneran aya si Kabayan. Kabayan ka dieu. Cing pangbagikeun ieu kalimaan. Sing adilnya cek Palura bari ngasongkeun bakakak ka si Kabayan. Gep bakakak dicekelan ku si Kabayan. Si Kabayan yang hareup ka Palura. Tah ieu huluna bagian Palura. Kudu ditarima. Sabab lurah mah pan kapala. Anu ieu keur bulurah. Ceuk si Kabayan bari ngasongkeun tunggir. Bulurah teh kudu nurut ka Palura. Satak kukuring dipere tunggir. Da tunggir mah nuturkeun hulu. Ari cekerna dibikeun ka tua kampung. Majar teh tua kampung mah tukang kuncar kincit dititahan ku Palura. Ari jangjangna dibikeun ka anak Palura anu 2. Pajar teh ngarah lalampar jaga geus gedena. Tah ayeuna tinggal awakna gulutak gulutuk teu walakaya. Teu bisa ingkah, teu bisa meta. Mun jalma mah jalma bodoh. Sedengkeun ari nu bodoh teh apan kuring. Jadi ieu mah bagian kuring anu bodoh. Kitu ceuk si Kabayan. Awak bakakak teh terus kumanehna dibungkus ku daun cau bari ngaleos. Bari ngagerentes dina hatena. Mun sing mineng aya nu pasea parebut bakakak teh, meureun kuring bakal seubeuh. Kitu ceuk si Kabayan. Ari nu limaan ukur bisa alolohok we nempo si Kabayan ngaleos teh. Ieu dongeng dicutat tina buku Nani Resep Maca jilid ka-5 tahun 1883. Hatur nuhun.